Lalaki jeung runtah. Karya Ai Lala. Laki-laki dan sampah. Karya Ai Lala. Lalaki kolot ngoprot kesang, mawa sapu jeung gorobak, nyokotan sampah nu pasolengkrah. Laki-laki tua berkeringat, membawa sapu dan gerobak, mengambil sampah yang berantakan. Saban poe, taya kacape, bau runtah teu dipalire, kalayan ikhlas dipigawe. Setiap hari tidak ada rasa capek. Bau sampah tidak dipedulikan. Yang penting ikhlas bekerja. Alatan manehna lingkungan jadi endah. Kuman-kuman nu ngabalukarkeun musibah, ngabecir nyingkrah. Olehnya lingkungan menjadi indah. Kuman-kuman yang menimbulkan musibah pergi menjauh. Urang sok nyapirakeun, taya rasa rumasa, mopohokeun kana jasana. Kita suka tidak ada rasa, melupakan kepada jasanya. Dicutat tina majalah Jaleuleum edisi 3 tahun 1 April 2015.